Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sugri kadang wargi di mana bae linggihna. Wilujeng patepang deui sareng Kang Ajun di channel Dalurat Carita. Channelna Kang Ajun. Udah ngeupi Kang Ajun cegia midangkeun hiji carita anu jejerna Rasi. Ya, Rasi calon ratu Leuweung Gunung Ciremay. Tos tiasa ketebak sugri wargi tos parada uninga ngeunaan Rasi anu baris dijantenkeun pasangan Raja Leuweung nyaeta Slamet Ramadan anu parantos dipayun dikecarkeun ayeuna Rasi nuju katandatan gitu nya kanggo mancing Slamet Ramadan di Leuweung Gunung Ciremay tapi tiasa oge sebateun ngajebak ngajebak gitu nya. Nah, urus supados teu nyangkolong teuing kana waktos sugri kadang wargi mangga urang ditembayan gitu nya caritana kumaha ieu caritana. Ngaran Rasi dina ieu carita sugri wargi ditujukeun ka ngaran macan tutul atawa anu ceuk basa deungeunna mah disebut penter pakus melas. Macan tutul disebut oge macan kumbang. Ieu macan tutul teh kapanggih di tapel wates Leuweung jeung Pilburan nya di Kampung Bunisari, Desa Cikondang, Kecamatan Cisompeh, Kabupaten Garut, sabaraha taun kaliwat. Tah satuluyna Rasi dipasrahkeun ku masyarakat eta wewengkon ka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atawa BBKSDA Jawa Barat. Pikeun ngalakonan rehabilitasi di PTS Cikananga. Anu pernahna di wewengkon Kabupaten Sukabumi nyaeta panceugna teh dina tanggal 2 Juli 2018 kitu nya. Tah PPS teh nyaeta Pusat Penyelamatan Satwa. Nah, anu pernahna aya di daerah Kabupaten Sukabumi sugri kadang wargi. Atuh kiwari sugri wargi umur Rasi teh geus ningkat 2,6 tahun atawa 2 tahun lebih genep bulan. Nah, basa ditimbang ku patugas beratna awakna Rasi teh kurang leuwih 50 kilogram dah. Enten geus manjing sawawa kitu nya pikeun sato kitu nya anu disebatkeun sato teh tos parantos sawawa manjing birahi kitu nya upami dikawinkeun gitu. Dikawinkeun nya ka sato mah kitu nya. Wah dibatkeun dinikahkeun kitu nya moal dikawinkeun kitu kan dipasangkeun. Malah kiwari Rasi disebut-sebut minangka calon ratu gitu teh calon ratu anu baris jadi pangeusi Leuweung Gunung Ciremay gitu. Rek maturan Raja Leuweung nyaeta Slamet Ramadan teh. Tah ari anu jadi rajana sugri wargi Rajana Leuweung Gunung Ciremay ayeuna teh geus aya gitu kan. Nyaeta anu sebut macan tutul jalurna dibere ngaran Slamet Ramadan. Slamet Ramadan leuwih ti heula dikecarkeun ka jero Leuweung Gunung Ciremay dina tahun 2018. Rasi bisa nyadikeun Slamet Ramadan teh dipiharep kitu nya bisa ngalahirkeun turunan macan tutul di eta Leuweung kitu nya sugri wargi. Tah atuh Badan Taman Nasional Gunung Ciremay atau TNGC tibeh ditumula geus ngararancang pikeun ngencarkeun Rasi pikeun jadi Ratu Leuweung Gunung Ciremay di sabuleureunh Taman Nasional Gunung Ciremay anu kaasup wewengkon Kabupaten Kuningan. Dekeun wewengkon anu janten Taman Nasional Gunung Ciremay teh aya di 2 wilayah kitu nya salatna mah aya di kalebet wilayah Majalengka aya oge anu lebet ka wilayah Kuningan. Tah ieu mah disebutna teh wilayah Kuningan. Atuh cenahnya dina ngararancangna Rasi teh tatahar tuh asup ngayakeun sosialisasi kitu nya sugri wajib eta reujung Pemkab Kabupaten Kuningan
katut instansi lembaga anu raket patalina ngeunaan satwa sangkan aya dina kelancaran dina ngalakonan proses ngencarkeun macan tutul. Tah nu rek dibawa ku patugas ti PPS Cikananga teh harita nya ti Kabupaten Sukabumi. Eh Supri wargi atuh cenah BTNKC oge geus ngayakeun diskusi itunya jeung sababaraha pakar macan tutul Jawa yang ngencarkeun macan tutul teh eta ngencarkeun macan tutul bikangna nu dimaksud pikeun ngabandang macan tutul jaluna. Cara pikeun ngalepaskeun GPS kolar artinya selamat Ramadan ya eta ku cara ngajebak enten dina ieu aya kalung GPS anu tos lami teh digentos tah pami kajebak eta bade digentos kitu nya can Supri wargi anu ayeuna kitu nya nuju Bandungan ieu carita. Tah sajumlah petugas gabungan Badan Taman Nasional Gunung Ciremay TNGC sawatara kaliwat dibantu ku masyarakat mitra Polhut jeung masyarakat peduli api atawa MPA Desa Seda Kecamatan Mandirancan geus natarharkeun atunya natarharkeun kandang di Bukit Bintangot atawa di Pasir Bintangot eta sabudeureun Taman Nasional Gunung Ciremay. Sabudeureun Desa Seda Kecamatan Mandirancan itunya ulun eta di pasir eta tah diwarisi kiwari rasi teh geus nyicingan kandang itunya anu samemehna geus disiapkeun ku patugas. Tah kandang macan teh ukuranna teh kurang leuwih 7,5 gitu teh nya kali 10 meter. Eta rasi ngalakonan masa anu disebat masa habituasi salila sabulan di eta kandang anu satuluina baris dikencarkeun di Leuweung Ciremay tuh. Tah upami tos ngalaman sasasi ngalaman habituasi dirinya supaya engke dikencarkeun gitu. Atuh cenah selamat Ramadan kajebak henteu kayak antos gitu teh nya uhun carita nu sajana. Atuh kajebak sareng teu kajebakna kurasi kabandang teu kabandangna kurasi tangtos kitu nya cirasi baris dikencarkeun di Gunung Ciremay saupamana tos ngaliwatan sasasih ngalakonan habituasi teh. Cek baheula kitu teh Sugri wargi caritana sakitu baheula engke urang teraskeun kitu nya kumaha jujutanana rasi engke ka bulan kapayun pangikeun nya aya carita-carita anyar ngeunaan rasi atawa carita-carita ngeunaan selamat Ramadan anu parantos dikencarkeun ku patugas kitu nya di sabeureun Gunung Ciremay sababaraha taun lewat. Cag boboh sapanon sareng capakan nada cukup lembur jembar hampura billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamios ulah hilap di subscribe.